Anjir, mau China. Woi, Tata. Lain tanya siapa yang didagor siapa yang. Anjir, naon ieu? Bau weh. Woi, dasar manuk boloho sia, belangap bodolan bungut urang. Emangna bungut urang teh sepiteng. Kehet teh. Ya ayo wae. Dasar manuk punya pola. Bungut sakil-kilna deui bodolan. Wah, wae. Anjir, mau China. Woi, Tata. Naon Naon mana di dina? ngisi. Mana apa tuh urang masih banget di dina. Ento Yan. Lain tanya siapa yang didagor siapa yang. Astagfirullah. Ampun Yan, ampun Yan. Lah mana teh ngaku sia teh ngajalan urang sia teh. Tata aja Yan. Hehehe, si alakur atuh jadi tatayan teh. Naon mana maksudna? Ih, apaan mana tata, mana iyan. Jadi tatayan. Bener teh? Oh heueuh nya euy. Respect heula tuh. Geus dieu lah diuk. Jadi diuk. Wah. Kebenaran sih aya marane. Dolan udah tadi. Geus lah. Nah, dieu. Mah ya. Barase mana? Waduh aing. Geus tuh. Kebenaran aya marane doaan. Orang aya cari tahun saeutik. Tahu mah. Mana apa nang intan? Oh, ada nasi kumis. Tah eta Emang kunaon gitu? urang teh bisa lagi kana intan. Nepikeun ka kebuntulangan. Langsung orang burit putih ngapikiran teh yang intan we tuh mah. Tarik itu kumaha? Heeh, masalah mah kurang kadegetan yang intan teh sieun itu lancutnya galah. Lah atuh mana mah jadi lelaki teh atuh lah FSMR men. Iya mah harita ge kurang keduaan jo lancutnya datang mau bedog kali kenaon mana jangan diwin. Eta ngomong gitu? Atuh geus ayeuna mah kieu we. Lamun maneh bener-bener nyaah ka Neng Intan. Sok kumaneh telepon. Kayak ajak ketemuan. Tah terus didinya kayak nyatakeun perasaan maneh anu saenyana. Mantap Yan. Respect heula tuh. Ya atuh ayeuna urang nelpon nang intan we. Heeh sok, telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Neng. Nuju di mana? Menuju di jalan A, witi rerencangan. Aya naon A?
Ente ate hoyong nyarios sareng Neng Intan. Bade nyarios naon gitu, A? Aduh Neng, asa teu enak nyarios na telepon mah. Oh, kumaha gitu, A? Pamit bersama Neng Intan geus sonten cuang ketemuan di saung nu basa eta nih. Oh, mohon atuh. Kata besana bi oge. Nu bade dicarioskeun ka Ali. Tah, mun atuh sakantenan nya. Mohon A, atau selanya A. Abi bade uwi heula, ieu nuju di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha men? Mantap euy, Neng Intan, daekeun ke ketemuan burit. Mantap. Mantap, respect. Wah, berhasil euy. Assalamualaikum, A. Waalaikumsalam. Oke, iya. Kan anjing kios teh angkat. Cios, A. Da lebar upami teu disanak mah. Nya tuh batur maharayangeun. Lebar disia-siakeun mah. A. Ilan bade istirahat nya atuh sarape kieu da. Nya. Alah, kayak Neng Intan sabarkeun ah. Segala Neng Intan. Hujan naon di dieu, Neng? Menuju ngantosan Ali, A. Ih, lagi sugan tadi ngantesan AA. Dede. Tahu di mana? AA. Wih. Cai. Ini rajin. Kalau A, atas anu keputusan. Namanya A. Mau Neng sama Sama A. Gini sana kudu mah we. Aku naon gitu? Pilih apa yo? Sok Neng nomor sabaraha? 085 Terus? 3 kali. Terus? Sampai 0 Terus? Kenteng satre. Ari si Neng. Serius atuh? Kalau atuh, jawab deh ya. Ya sok Neng. Ali. Intan mangkatnya. Ngontan kade di jalanannya sing selamat dari ke tujuan teras tidak masalah pergaulan dari itu kade ulah mau jeung trup termos nu itu teras ibak sing rajinnya dong minyak tanah ibakna ada nuju mahal Intan mangkatnya. mun juntan kade di jalanannya. Mun A. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
mah tes badag euy sigana jauh eta mah euy. Bebeja yuk ka si Ali. Ayo. Ya naon mah eta teh ya? Itu si Neng Intan. Ah, sih eta. Mangkat Ka mana? duh kak udah mau atas bedak segala. Heuh, sigana mah rek mangkat jauh. Nah eta bang bener. Respect ah. Respect. Bener teh. Bener li aing mah wani situ teh kasambar gledek. Buru bang. Bos. Bos. Neng Intan mana, Bos? Eueuh li mangkat Mangkat ke mana? ke Australia cenah. Mangkat. Tadi mau mangkat tipkeun dia cenah. Naon ieu? Duka baca we Jung. Kahatur aali di tempat. Mudah-mudahan kudu aosna ieu serat ku aali tiasa ngajelaskeun anu salaresna. Perkawis kamari bas aali ninggal abi nuju sareng Akamil, didinya tak aya maksud abi kangge ngaraheutkeun manah aali. Abi sareng Akamil tak aya hubungan naon mung rerencangan biasa. Salaresna abi kamari hoyong pendak sareng aali. Abi bade ngungkapkeun eusi manah abi anu saenyana. Yen abi teh saenyana nyimpen rasa ka aali. Ti pertama abi pendak sareng aali. Mung hanya kalna ieu rasa anu aya dina manah abi teu tiasa langsung didugikeun ka aali. Mudah-mudahan ku serat ieu aali tiasa terang anu saenyana nu aya dina manah abdi. Alhamdulillah abdi kenging beasiswa kangge neraskeun sakola di Australia. Bade nyuhunkeun doana ti aali sangkan abdi di dieu dilancarkeun sagala rupina. Hiji deui eta kembang anu aali ku abi diuwihkeun deui ka aali kangge kenang-kenangan salami abi di Australia. Panginten sakitu wae ieu serat ti abi. Mudah-mudahan aali tiasa ngartos ka abi. Salam kadedeh ti abi, Intan. Selamanya tempatmu takkan terganti. Sekalipun kau telah pergi, sekalipun kau tak kembali, pastikan setiap jengkal di hatiku tak ada ruang yang tersisa untuk selain dirimu. Selamanya tempatmu takkan terganti. Sekalipun kau telah pergi, sekalipun kau tak kembali,